aduh. Hiburan we heula. Itu nu luhur ulah joget keur pangaosan. Kade kudu sadar kieu weh kieu. Da lain ade Astrid kieu weh kieu. Wayahna raraoskeun ka hate weh. Baturan hate nu tunggara alatan dipegatkeun cinta duh nalangsa diri ukur sumberah ka Gusti buruat lah. Mugi sing kiat nandangan lara lamun seuknya ieu katah gitu teh ajak si anak kuring fungsi milampah dosa apaan urang mah ngaji rasa jadi cek rasa diberi duit teh atau tak kudu kumaha urang kanu mere kudu rumasa rasa rumasa kan gitu tah hatur nuhun sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi tak eta teh doa khusus kanu mere ieu atuh juragan pun lanceuk caroge si eteh ai can mere mah moal waka didoakeun kamana kamana neanganana manehna nu fungsi kukuri arandai oh, ya ari usaha kudu nurutan Cina modal leutik untung gede teh eta ge eleh ku usaha urang mah teu tamat-tamat lagu 1,5 juta Pak bari nu di dahar naon coba naon oke lah urang doakeun deui kala doa sing parek milik deket rezeki anggang balai jasa gaduh wargi sabiriji teteh wargi teteh gaduh sabiriji tilu teu acan aya nu ka dieu hiji acan yeuh ari ngaranjeng dulur kudu silih dukung kamana pan wargi teh cenah tilu bari ka Bandungan ku sararea
nu dua henteu teh bisa jadi bakal gosip. Nah hanya nu dua henteu hareunya daripada digosipan sok maksakeun kamana kamana neangan bejaan itu deui manehna nu kungsi kukuring dinya ngeri hampura kamana kamana neangan manehna nu kungsi kukuring dinya ngeri hampura. Genah euy aing mulai ngebejaan tadi mun nyahoki menyanyi tuluy